Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, naraskeun hancagarapan anu katuna, carios kalayan judul Anak Siluman. Da Mang sadayana mugia sehat, alhamdulillah. Mang Barna ge sehat, atuh nu ngadadangukeun oge sami pada sehatna. Kalayan tetep sabar satia ngadangukeun ieu acara dongeng dugi ka jucungna. Mitra kaum dangu upami telepat hanca anu katuna teh waktu sidinten kamari, urang tipali dieu we nya mung wangsulan deui saeutik. Sokah kabarayun sadayana. Aduh, kaing nyebut badul kehet teh sia. Dicocokan sungut teh ku aing mah sia kurang ajar. Ceuk si Kojot bari sabrut nubruk. Pereupna nyewuk rek ngagedor sungut musuh. Hiu. Pereup nyewuk musuhna calawak. Blus pereup kana sungut musuh. Gep digegel satarikna atuh mani ngaguru bug si Kojot teh. Pereup disahuapkeun ku musuh. Jadah teh kadi geus kokot aing. Nasi teh kalah kadihakan. Lesotkeun si monyong. Si Kojot ngagugunyeng leungeun katuhu. Tapi musuhna teu nemalan. Da sungutna pinuh ku pereup si Kojot. Si Kojot bingung kumaha ngalaan pereup. Untu musuh ngonci karasa nyeri nyautan. Tapi si Kojot teu eleh akal. Leungeun katuhu dileuleuskeun. Tanaga dikumpulkeun dina leungeun kenca. Terus masang kuda-kuda. Hiu, hiubron. Pereupna nunyal kana hulu angen musuh. Goak atuh musuh teh ngagoak. Sungutna calawak poronyon leungeun si Kojot telesot. Terus ditarik, diusapan bari aduh-aduhan. Aduh, tapak huntu mani nyeblok ieu sia. Kurang ajar sia gelut teh kawas bolon saja ngegel kehet. Ceuk si Kojot bari terus leungeunna ditiupan. Teu kanyahoan musuhna nu tas aduh-aduhan teh narajang. Maningan sakilat bereupna ningang kana tarang si Kojot. Jungkal atuh mitra kaum dangu. Bru si Kojot nepi ka namruuna. Terus gegerungan bari ngusapan tarang. Kojengkang musuhna ngadongkang batu segede boboko. Rek ditinggangkeun kana sirah si Kojot. Ngan harita Ilyas nu rada unggul tarungna. Ngareret ka si Kojot. Gebeg greuwas nenyo si Kojot ngajoprak rek ditinggang ku batu. Teu panjang mikir gajleng Ilyas luncat hiuk cewet unuk musuh teh diketig sataker tanaga. Galeong kubrag musuhna rubuh katinggang ku batu bawa manehna keneh. Koceak jejeritan sorana tarik ngageuingkeun si Kojot anu keur aduh-aduhan. Orejat si Kojot hudang ret ka musuh nu keur adug songkol katinggang batu.
rasakeun males aing teh tah. Bari hees ge aing mah bisa keneh ngalawan. Ye tambahna minangka emohna. Bonus ya bonus. Hehehe. Ceuk si Kojot. Hiuk jekuk. Najong iga burung musuh. Tapi kang ngaguling terus gegerungan aduh-aduhan. Dipinau deui dijejak walikatna. Tapi kacentang aduh. Kulitik malik blak nangkarak. Cekuk dijejak deui hulu angeunna. Musuh murungkut bakatku nyeri. Cibrod ditinggang punukna. Musuh teu walakaya. Cakakak si Kojot seuri. Asa menang. Asa manehna anu boga jasa. Mata ke ulah lalawora ka si Kojot mah yeuh. Bisi ti Kojot. Ngojot kabeh ge ngalawan aing mah ngojot sia mulai lu maju. Sok udang deui sia. Urang teruskeun galungan jeung aing. Si Kojot. Kojot kabeh ge sia. Si Kojot jalang jeleng nulak cangkeng. Tarang urut di babuk musuh teu dirasa. Padahal mah nyanyautan keneh. Ari musuhna teu nemalan. Ukur ngahegak we bakatku capek jabanahan nyeri urut diketig ku Ilyas. Pocapkeun ayeuna Ilyas. Basa tadi tas nulungan si Kojot manehna rikat malik kelantaran sadar yen musuhna pasti narajang sabot manehna bongo. Ari pek teh nya we ari malik ari kolebat pereup rek ngahanca beungeut. Lep Ilyas ngelok dius pereup milepas. Ilyas cengkat deui teu kanyahoan dambal suku musuh nyamer kana angen. Ilyas ngagilak tapi elat teuing. Cibrod. Suku musuh kana tetepokan kulitik. Ilyas ngaguling menang sababaraha gulitik. Tapi kaanggang jeung musuh. Musuhna nu baju hideung memang rada kuat. Elmuna saluhureun nu baju bodas. Gajeng nu bruka Ilyas hayang puas ti ditu nama. Barang tepi ka Ilyas suku katuhu ngajungjung rek ngajejek beung Ilyas anu keur nangkarak. Tapi Ilyas sadar sapinuhna. Najantas ngaguling ge teu leungit kasadaran. Nenyo suku musuh rek ninggang beung sakilat ditewak ku dua leungeun. Langsung ngagurinyal ku diblag-blag musuh labuh satengah dibebeutkeun. Sukuna tetep dicekel ku Ilyas. Sakalian dijungjungkeun rek digebot. Tapi awakna murungkut kawas pesing. Gep leungeunna muntang kana punuk Ilyas. Atuh Ilyas teh rada ripuh. Kapaksa ngalabuhkeun maneh awak musuh dipake sisi nekelan. Gawat! Ceuk musuhna lantaran awakna dipake ganyel. Huluna kana batu. Ilyas bisa lesot tina cekelan musuh ngan kapaksa. Suku musuhna dilepaskeun. Ilyas taki-taki rek narajang deui. Manarokaya musuhna gerikat hudang. Duanana silih bendengan silih polototan masing-masing. Ngintip bongoh nalawan panona ting polotot. Nya sabot kitu. Si Kojot pareng ngareret nenyo musuhna geus namru deh. Jorojoy aya niat rek mantuan ka Ilyas. Narencepan nyokot batu urut musuhna tadi. Terus dijungjungkeun lempangna lalaunan ngadeuketan musuh Ilyas. Ilyas nenyoeun kana lalampahan si Kojot. Ilyas kapaksa ngulur-ngulur waktu. Mereka sampetan ka si Kojot pikeun nibankeun batuna. Tapi hanya kal musuh nu baju bodas sadar manten. Kero ngakorowok. Awas di tukang. Cenah ngomongna tarik. Nyapugu nu baju hideung teh ngarenya gilak sekaligus malik ka tukang. Bari nyabetkeun leungeunna dikepangkeun kana beung si Kojot. Jeleng si Kojot luncat ka tukang. Bari jeung reuwas. Batuna dilesotkeun ampir we ninggang musuhna ngan kaburu nyingcet. Sabot kitu Ilyas aya kasempetan pikeun narajang ti tukang. Jeleng hiu
Syubrod pereup nanang pisan kana punuk solontod ungked jadi jeug bru musuhna nambru disusul deui ku Ilyas dijejak iga burungna cungkal blak nangkarak si Kojot pipilueun batu nu murag dipulung deui hiuk Syubrod ditinggangkeun kana dada musuh kawan musuh kukuliatan nahan ka nyeri tuluy nama ngulapes leuleus daya tangan pangawasa Ilyas jeung si Kojot nangtung pahareup-hareup silih teuteub teu kanyawan si baju bodas hudang deui najan geus leuleus ge kahudangkeun deui amarahna teu tega nenyo baturna ngajoprak Jung nangtung gajleng nubruk ka si Kojot tapi kanyahoan manten ku Ilyas sakilat sukuna dikael gubrag ka hareupeun si Kojot atuh si Kojot ge datang deui ka hayangna pikeun Narajang teu diengkekeun deui nu labuh ka hareupeunana teh dijejak punukna jekuk jekuk deui dijejak bobokongna nepi ka teu hudang deui atuh si Kojot inget kana peso gancang dicokot rek dipake nubles musuh tapi memeh ditubleskeun hiuk aya angin ngagelebug kurilap aya kilat jagat asa ingeung ngarieg Ilyas jeung si Kojot ngarenyag greuwas sabot ngarenyag gitu dua musuh nu geus namru ngiles teu kanyahoan leungitna kawas nu diteureui bumi alah Jang kemana sih kasabalan tah? Beuki sidik lain manusia biasa Kang. Untung urang aya dina kaunggulan ya. Keun bae teu kudu dipikiran Kang. Nu penting mah urang geus salamet. Ayo balik. Ceuk Ilyas bari malik ka si Abah jeung ka si Cenghar. Katara duanana ngaharuleng colohok bengong tapi teu daek ngomong. Ayo atuh. Danya kudu buru-buru balik ya tapi kumaha mawa si Cenghar jeung si Abah ye rek disina leumpang atawa kumaha kaayaan we ayo urang tanya heula Ilyas jeung si Kojot ngadeuketan kanu duaan Ilyas malong si Kojot oge olohok tapi aneh boh si Cenghar boh si Abah teu aya reaksi naon-naon di deuketan teh kawas anu teu eling Abah ayo urang euy ka lembur teraskeun hanca awatos kanu kagungan hajat ceuk Ilyas bari neuteub tapi si Abah teu nemalan ulah diajak ngomong Jang pasti kata nongkene ieu mah kesiluman ele itu kalekat puluhak palahok hei bah ede itu hayu urang mulang urang balik urang panggul nurutan batur tadi cek si Kojot bangun teu sabar pek atuh panggul si Abah geun rongeng ku kuring cek Ilyas bari ngaragamang karongeng rek dipanggul tapi pepeuteyan Ilyas ditarik ku si Kojot bari muncereng his bagian akang ronggeng mah bagian akang ujang manggul si Abah salah gitu mah coba ku akang ingat-ingat deui saha anu manggul si Abah nya nu baju bodas rubuhna ku saha ku akang ku lantaran kitu babawaan ge bawa ku akang ari rongeng bagian kuring sabab nu mawana rubuh ku akang itu tah jadi wayahna we akang mah mawa si Abah keun rongeng ku kuring euy si Kojot garo-garo teu atuh kapaksa ngelehan maneh tadi mah hayang ngalaman mangku rongeng meungpeung aya kasempetan tapi teu wani ngalawan kana kahayang Ilyas sok atuh Jang lah tapi akang hayang ngarampah heula rongeng saeutik teh ceuk si Kojot tuluy ngarampah tak-tak nyi rongeng nu harita teu riuk-riuk kawas anu teu inget kana naon-naon Jang dingin Jang ngagebog kakacicing geuning geus ulah lila teuing ngarampana ceuk Ilyas ragayang nyi rongeng dipanggul ku Ilyas anehna teh cicing we deui teu loba omong si Kojot teu bisa magar kumaha ragayang manggul si Abah anu sarua cicing bae jeung aneh deh asa hampang teu asa mawa jelema
Padahal lamun di kilo teh masih Abah teh moal kurang di 50 kilo. Geus kitu mah brala lempang deui, mudun mapai jalan satapak. Lempang bari manggul jelema meunang ngarebut ti urang Cihoe teh. Cag tuna heula anu keur aya di perjalanan. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun anu keur nanggap rongeng. Tadi teh sabada ditinggalkeun ku Ilyas jeung si Kojot, dumadakan di panggung guyur jelema pahibut teu puguh. Nayaga ting korejat ninggalkeun tugasna. Awewe pating cerewet lalaki teu kurang-kurang nu ngacerit. Ari nu jadi sabab Nyi Rongeng terus ngalengak namru teu hudang deui. Awakna leuleus sae tangan pangawasa teu beunang ditanya kalah utah getih mani gogologokan. Bawa ka imah, eta barudak lalaki nyingkir, tong ngahalangan jalan. Duh, jeung anjing, gebakeun teh anjing atuh, euy. Ceuk hiji lalaki mani pahibut ngatur bari tanyak tunjuk regeyeng Rongeng dibawa ka tepas jelema pabuis teu puguh nu nanya raung. Nu ceurik wawawiwi nu boga hajat reuwas anu taya papadan. Malah aya jelema nu nyanyahwanan magarkeun teh kasurupan. Da eta nu boga hajat teu tarapti teu babakti ka karuhun jeung rupa-rupa deui omongan jelema sok janji disada wae ngomongna teh. Rob atuh Nyi Rongeng pada ngaronom. Utamana ku kolot-kolot anu baruga pangabisa. Pada niup pada nulungan tapi batan cager kalahkah utah getih mata keung. Bajuna geus baseuh ku getih. Sampingna nya kitu keneh. Can katulungan Nyi Rongeng. Gero deui aya anu ngagorowok. Lantaran si Abah nu jadi pamimpin eta rombongan, sanasib jeung Rongengna. Namru teu pupuguh. Terus utah uger, bijil getih lalamaran. Be atuh beuki pahibut, nayaga gember, nu lalajo kacau. Itu si Abah tulungan oi, nah cari cing wae teh. Ceuk tukang kenang bari ngalengkahan. Tukang saron kap nyekelengeun si Abah tapi teu bisa kukumaha ukur nenyokeun. Saha nu cicing wae teh sararea ge sakit paciweuna. Buru neangan ubar euy kunaon si Abah ye? Duh aya wae galagat naon ye? Ceuk baturna bari jeung geumpeur samaropola. Para nayaga taya nu teu reuwas kabeh oge. Malah nu lalajo oge sarua we reuwas, da kaget nenyo kitu mah. Moal nyilu bae aya, lantaran keur jongjon lalajo bet kapegat ku nu kitu. Torojo lalaki duaan patugas keamanan di lemur eta. Teu loba omong regeyeng si Abah dibawa ka hiji imah. Bring nayaga nuturkeun, sinen teu bisa ngejat sukuna leuleus bakat ku reuwas. Jaba teu bisa ngalengkah gancang. Da sampingna gejed Rongeng nu hiji deui bati olohok bari ngusapan dada teu bisa naon-naon deui. Kocapkeun di jero imah nu boga hajat geumpeur. Awewe namah ceurik bae. Panganten bareuheudin teu bisa ngomong. Untung aya kolot anu geus pangalaman. Gas. Tak kudu geumpeur. Nurang tarekahan heula. Uluh. Ulah gugup misina mahan cilaka. Nyokot baru puyan anggur mah. Urang jampe sugan hasil. Kitu cek eta kolot. Geus aki-aki sarta geus bongkok. Pagawe aya nu hideng ngojengkang ka pawon nyieun parupuyan geus aya gi sordi ka akikeun sakalian jeung menyana. Buru-buru telokan ge nah kunaon ieu teh? Piraku Rongeng sehat ngadadak ieu ye. Palang siang aya nu ngabaruang ye, ngesirik lah nu asa kaelehkeun atawa nu boga hajat teh nyungsum gitu. Naon? Nu hajat mah ye sakitu tarapti na boro-boro ayeuna. Di kamari ge geus lengkep nyungsum mah geus. Memeh de Rongeng apan babakti heula.
ku lagu kembang berem kembang gadung hari naon-naon teh sok janji wae nyarita teh cek hiji awewe nu ditugaskeun di goa kasigeng hatena bari ngabelaan anu boga hajat. Bagus kunaon kana kabalai ya. Ieu karunya kanu teu damang ieu. Sok jarompe heula aki rek ngajampe ieu. Cek si Aki kituna teh bari meulahkeun menyan anu gede teuing. Da manis gede jame cangkangan atuh. Jep nu ngariung teh jempe rongeng digugulung ku tukang rebab nu memang nadulurna keneh. Karek gerek plak ngajampe torojol aya nu datang. Hari weus ngagareuwah. Siapa itu? Pokna bari nunjuk ka imah nu hiji deui. Maksudna mah nuduhkeun si Abah nu nasibna sarua. Aya naon deui ieu teh? Mangke atuh ieu kami kawer ieu. Kunaon atuh euy? Akang mah itu si Abah sarua jeung rogeng uta getih. Hah? Tukang rebab ngajenghok. Sungutna calawak. Panonna molotot aki dukun surdi. Magas. Heranan sing tenang ku aki rek dijampe. Susuganan kabuka da tangtuna ge kasakitna sarua. Lain kasakit biasa ieu mah tapi luar biasa. Sarerea jempe. Ari nyirongeng renghap ranyug dita tadi ge teu beunang ditanya. Utah getih geus sababaraha kali. Ari dukun buru-buru meuleuh menyan. Repeureum bibirna kunyem-kunyem mapatkeun jampe pamake. Menyaksian jempe taya anu ngomong bisi ngaganggu kanu keur nyampe. Sedengkeun di luar nu lalajo mereg ka emper. Haraya ngeunenyo karongeng anu cilaka. Ngan dibuburak ku patugas keamanan. Reok kawetan, reok kakulon nu kagencet aduh-aduhan. Ari aki dukun bijil kesang tiis lantaran elmuna ngadadak apes teu mental teu teurak teu aya anu katenyo eueuh nu kadenge panonna geus dipeureum-peureumkeun hayang nenyo ka alam batin tapi lebeng taya wewengan poek mongkleng buta rata ceulina kalah ka mapeg asa torek tengah dengen naon-naon. Hiji ciri yen kasakit nu tumiba karongeng teu kanyahoan naon-naonna. Lila-lila. Si Aki ngarasa bosen. Brai beunta terus ngarahuh bangun capek. Tukang rebab panasaran manehna pangheulana nanyakeun, "Kumaha Ki? Kunaon rongeng teh?" Pokna bari neuteub. "Cilaka. Poek. Taya wewengan ieu. Aki teh nenyo nyaon-nyaon ieu." "Nah, tuh eueuh kabisa mah make bibisaanan teuing." Tukang rebab gageleneng. Asa dibobodo amek ka aki dukun. Jang. Lain bibisaanan tapi susuganan aki mah tadi ge teu ngakukeun bisa. Ngan hayang nulungan kanu cilaka. Nyari geus ge mah aki pasrah. Rumasa aki mah teu aya kabisa. Ceuk aki dukun hatena mah amek. Tapi dalah dikumaha. Baru masa teu bisa nulungan. Elmuna ngan sakitu-kituna. Tukang rebab ngahuleng. Nyi Rongeng ngalempreh teu usik-usik awakna leuleus.
ukur napas nawe anu ngahegak Sang tiis nyirolok cek tukang rebab ka batur nanu harita araya didinya saurang ge eueuh nu bisa ngajawab kabeh ngarasa bingung. Kumari ya si Abah tah tukang rebab nanya deui ka lalaki nu tadi ngabejaan. Kayana sarua jeung rongeng babalongkengan puguh oge ngutahkeun getih teu beurang ditanya sarta awakna leuleus ceuk baturna. Tungtungna sarerea tagiwu rombongan rongeng si Cenghar kaweur atuh nu boga hajat leuwih kaweur. Kokolot-kokolot lemur taakeun taya nu bisa ngubaran. Nu lalajo ngagulung deket imah. Nayaga kabeh ngarubung-rubung anu gering. Cilaka sarerea eta mah nu hajat rugi. Rombongannya kitu keneh. Tapi najan bari jeung kitu pamangu lemur anu boga daerahnya tanah pakuwu harita teh teu cicingeun. Milu ngatur milu nulungan. Nitah dua patugas nyusulan hiji kolot nu aya di tatangga lemur. Tepati jauh ukur kahalangan ku walungan. Gancangna nu diutus geus indit leumpang gancang hayang buru-buru tepi. Pakuwu teu jauh tinu gering. Para patugas keamanan paciweuh ngatur nu lalajo. Nu mergwai ka imah hayang nempo anu gering. Tapi ditahan teu meunang deukeut bisi nambahan riweuh. Heuleut sawatara waktu kurunyung nu diteang teh datang. Hiji lalaki geus kolot ngan can disebut aki-aki da jag-jag keneh cangker jeung gagah deui. Awak jangkung gede sembada ngan buukna geus campur jeung bodas. Ternyata pas ini deui kalaca tungah terus ngadeuketan ka si Cenghar. Ok nanya, "Kumaha bitina ieu teh?" Okna ka sararea diterangkeun ku tukang rebab yen rongeng teh teu pupuguh ngalengak terus utah getih. Malah si Abah oge nya kitu sarua rubuh teu pupuguh. Wah, bari nu kieu mah. Sabab aya nu ngaheureuikeun ieu. Sok minta cai. Cai atah dina gayung. Cek eta dukun aksi naker. Atuh nu araya di dinya gede pangharepan muga-muga sabada ditulungan ku eta dukun anu gering bisa cager deui sarta hayang bisa manggung deui. Saur cai atah dina gayung gap ku dukun ditampanan. Langsung dijampean mapatkeun jampena ditarikeun ka denge ku nu ngariung. Ngan basana teu kaharti sawareh. Rengse ngajampean cai tina gayung diuyup, diheum-heum. Bari panonna melong ka rongeng. Geus kitu sebrot rongeng teh dibura. Mulang 3 kali mura. Gayung dibikeun deui ka pribumi eta dukun teh deku bari ngusap tarang rongeng. Biwirna terus kunyam-kunyam mapatkeun jampe. Tapi hanya kapisan. Rongeng tetep teu robah anggar cara tadi. Nu nempokeun colohok dukun terus namplokin pangabisana tapi lila-lila amah matak bijil ke Sang Tiis. Sabab rongeng anger wae. Tungtungna taak da teu aya parobahan. Duh, kumaha tuh euy? Pokna setengah teu sadar memeh ditanya ku batur geus nyebut kitu. Nya puguh sararea teh panasaran. Hampir raung nanyakeun kumaha-kumahana. Dukun samarapolah asa wiwirang. Kumaha ieu rongeng teh? Jeung deui naha can eling? Pakuwu nanya. Dasarua ngarasa panasaran. Dukun rada gugup, pok ngajawab. Duh, Pakuwu, rupina rada abot ieu mah ieu. Hor, nah kunaon atuh? Nyata duka. Teu kapendak nu janten sababna ieu. Mitra kaum dangu sakur nu aya di dinya ngarahu hanjelu
Idukun mundur bari tunggul rumah geus loba aksi akhirna teu hasil naon-naon. Rarasaan teh nu araya didinya malaong kabeh ka manehna. Pakuwu bingung kitu deui nu sejena terus nareangan deui tarekah. Sakurnu dianggap bisa ngubaran mah disusulan. Jol deui saurang terus metakeun pangabisana teu hasil. Jol deui nu sejen anger taya hasilna. Tungtungna sarerea pasrah kana nasib. Tukang rebab teu sirikna ceurik jejeritan hanyelu sedih. Jeung rupa-rupa kana langsaan melit kana atina. Si Abah jeung si Cenghar sanasib. Duanana ngacoprak teu aya daya pada ngariung-riung ku anak buah jeung ku pribumi. Nu lalajo moyeg barudak ngora mah ngomongna geus ka mana we. Nu boga hajat geus teu puguh rarasaan. Keur kitu reup langit jadi mendung. Bentang teu aya anu tembong mega hideung pagulung-gulung kawas rek hujan gede. Angin ngagelebug sora anjing pabaung patemalan. Sora koreak pating kareak kaayaan jadi mata keung jeung geuman. Meborangan mah mung jauh jeung batur. Sarung batur di puntangan gadona noroktok kawas anu kabulusan. Panganten sina ka jero. Melang bisi aya Pancabaya. Kolot-kolot kabeh tatan-tatan ngajaga bisi aya itu ieu. Pakuwu milu gember. Sabab aya musuh tapi teu puguh nu dipikasieuna. Aya bangsat onaman teu bingung da puguh udageunana. Tapi dibere kieu mah kaweur. Nya harita kadenge nu ngoceak ti imah nu hiji deui. Pahibut namahan ribut. Terus sumebar beja tatalepa ka unggal jalma. Magarkeun teh si Abah geus teu kuateun tepi ka hanteuna. Ngajapapang pada ngariung geus teu ngamekan. Nu ngariung rongeng gugup. Tukang rebab cari nakdak barang. Rek taruru nempo si Abah koceak tukang rebab ngajerit deui. Padahal manehna teh lalaki. Tapi ari kalahkeun ku sedih mah teu burung ngoceak. Nyai, aduh Gusti, naku bae teh. Nyai. Cenah bari ngagebig-gebig awak rongeng. Nu tetela geus teu walakaya, geus teu usik-usik acan. Guyur ibu pahibut mata gember. Harita keneh sumebar deui beja. Yen si Abah jeung rongeng tepi ka hanteuna. Jep jalma teh ngadadak jempe. Kabeh ngarasa keung ku ayana kajadian kitu. Ngan di jero imah kadenge nu ceurik pating aringhak. Nu sasambat nu ngomong wae rupa-rupa pamorahna. Kabeh ngarasa hanyelu. Kabeh ngarasa haneueul. Malah nu boga hajat mah awewena kapaehan. Bakat kureuwas jeung hanjelu. Dina kaayaan kitu. Di sisi lemur aya anu leumpang duaan. Marangul jelema hiji sewang. Tayalian Iwati Ilyas jeung si Kojot anu geus tepi ka sisi lemur. Nah di lemur mah dijemblingnya. Eureun jigana aya goge ya. Cek si Kojot bari terus lembang. Rek ngarongeng kumaha pan ieu rongeng dibawa ku kuring. Buat teh ngeur pahibut di lemur mah lalingiteun rongeng. Heueuh. Kumari urang atuh. Nya teu kudu kumaha urang mah kawajibanana nulungan. Nya kudu nganterkeun ieu rongeng. Nya bener. Lah, mani jembling jang. Si Kojot pok deui nyebut jembling. Da jeung nya na lain jembling ku eureunana yaga. Ngan asa beda rasa.
di lemur teh keung asa geuman. Ilyas jeung si Kojot terus lempang. Beki lila beki deket ka tempat alajewaneun. Lahar ngaliwat ka sisi jalan jelema rada carang. Nu dagang ngaharuleng tayona bae nu lalajo teh kalah mareg ka imah nu boga hajat. Lalajo nu gering teh luweuh anu ngadon jarajan. Nya akhirna Ilyas jeung si Kojot tarpi kanu dijugjug. Jog anyog ka panggung. Ilyas jeung si Kojot ngecageun rongeng jeung si Abah. Renghap sarerea narik napas gek dariuk kalayan tenang. Ilyas luak liuk tetela sakabeh panon. Eueuh nu nenyo ka panggung. Kabeh ge ka imah nu boga hajat. Saurang ge taya nu malire ka Ilyas anu harita datang mawa rongeng. Aduh, aya naon nya? Kumaha carana jang? Cek si Kojot rada bingung oge. Kelangan Kang. Urang nanya heula rongeng ieu. Geus areling atawa acan? Ceuk Ilyas terus diuk gigireun rongeng. Nu harita palahak, palohok kawas anu teu eling. Nyai, geus emut atawa acan? Bari dipelong. Iya akang pun Kojot ye. Jago ti lemur garunggang. Gera eling nyai. Ayo urang ngigel. Cek si Kojot bari seuri leutik. Rongeng teu nemalan. Kalah cungangah cungeungeuh. Panona buburi lengan nenyoana teh kaluhur wae. Teu daekeun nempo ka nu nanya. Kang, nengan cai Kang, urang jambe. Nya ka mana? Kan boga hajat. Hoream tadi nama ye tapi keun lah hitung-hitung bari nempo nah aya naon di jero imah. Jelema mani eueuh nu ngaliuk ka panggung kawas nu katenung ku siluman ye. Si Kojot ngagugu terus seselenep kana salah-salah jalma rea bari ngomong teu eureun-eureun. Awas. Cai panas ye, cai panas. Minggir. Ceuk si Kojot. Atuh jelema teh nyingrai bari ngareret ka si Kojot. Tanyang si Kojot beuki ka hareup. Nu kaliwatan ku si Kojot ku kulutus asa katipu. Anas ngised mere jalan da sugan teh nya aya nu mawa cipanas. Sing horeng ukur nu ngaliwat bari lengo. Jog anyog kana gorodog si Kojot terus seseledek. Batu. Cager, hanya kawa pisan mitra waktosna kabujeng nengnong. Dugi ka dieu heula hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.